Masih stay di Tataros Kadongarto. Apa kan hasil? Ayeuna teh namanya? Ayeuna teh Kang Dede teh nyeritakeun tentang pengalaman hirupna. Aya pengalaman hirup Kang Dede anu perih saurna teh. Buka kumaha ya? Urang dangukeun. Ieu Tarikan. ngomongna naon Tarikan saurana. kan orang kudu lumpat tarik gitu. Itu cik temperatif tuh, tulisan baca tuh di luhur. Tarikan sorak. Urang Lain lumpat itu, tarik. Sok. Serius ya. Pengalaman jeung peuri. Urang loba peurina pengalaman. Baheula ya. Tapi kan beri itu dulu mah. Gue tadi Goodbye. Bukan acara bukan minta udut jeung minta kopi. Kuduna jam berapa ada juga ngerti koran. Wah, motong nih bere deui. Ieu teh lila ieu teh. Dakeun modalnya euy pemulung. Kumaha? Terhurung lah. Kapuhan. Jadi loba peurihna lah. Ayeuna nya urang baheula gitu. Keluar sekolah hese nya gawe tempoannya. Urang pernah ngalamar ke Astra. Psikotes, pan Astra psikotes, terus interview, ya medical check up. Kira psikotes alhamdulillah orang lolos di psikotes teh. Urang teh tinu salembur urang teh aya tiluan gitu. Geus geng deui lah, ngaranna teh geng gandul. Wis, gondol. Ora tak kabeh Lain. Geng gandul lah. Ora tak kabeh. Urangnya ieu teh Chandra Segali. Jadi orang teh kan ngiluan tes Astra, psikotes lolos, orang tiluan lolos ta. Pas ke wawancara orang teh, tadi ini orang teh lolos itu. Tapi eta nu tilu lolos tak eta tak peureuh nama euy. Tidak namun pas wawancarana ngomongna ka mana wae nya beungeut tadi ieu mah. Kumaha wae sih. Ta eta nya. Tiga teh orang teh mulai rada frustasi, nganggur orang teh 7 tahun. Kita mau kolot, biar oke. Bukan boleh kolot siapa eta aduh. 7 bulan nganggur orang teh nya. Ngalamar ka Indomaret. Di Indomaret baheula mah peraturan di Indomaret aduh. Kuese gitu. Ayeuna samodal ijazah ditahan baheula mah di Indomaret teh. Ayeuna lamun misalkan urang psikotes di Indomaret lolos di wae psikotes teh. Lulus. Cuman pas rek masuk ke interview, urang dibere beja ku membuka perusahaanna. Jadi kieu salila training kan 10 hari training teh. Lah misalkan keluar di 10 hari, urang kudu ngagantian. So, gimana Pak urang ieu entar ngalah duit. Rek micen duit. Itu gimana? Urang kan sarua pengalamannya di rumah. Sebenarnya mah tahu bohong. Oh gitu deh. Loba anu training keluar. Emang di lapangan emang bener. Jadi baturan orang keluar guys. Emang gitu di lapangan, cuman peraturan di perusahaan bahasa orang ngalamar emang gitu. Jadi misalkan keluar tino training itu masa training kudu digantian gitu. Ayeuna misalkan asup kontrak di kontrak aya ngaranna penalti lamun urang di masa kontrak keluar penaltina 40 juta. Kemari oge si teh Paku Alam teh meunang penaltina teh. Beton meureun sia mah 50 alam tanam. Kasih, buat lajo sih mah pemain bal. Orang mah lajo na. Gawe sih mah. Lajo Resepna keur lajo Andin urang mah teh. Ini aing Lain gitu. Ayeuna urang parbut remote aing pamajikan teh. Urang hayang lajo bola, ieu hayang lajo Andin. Pas ya gara-gara gitu we, gara sinetron. Mata urang hayang garanggesan teh sinetron teh kan. Geus meh adil, siapa deui peuntipina enak teh meh. Balikeun ke beas itu. Karena perih lah yuk kehidupan mah enak yang nepi ka kieu teh ese gitulah istilahna mah. Ayeuna nugikeun ka Pekurulingan langsung nyangsang di hiji pabrik kitu nya enak teh nya kana teh netep kana di pabrik. Pokona mah wilayah Bandung urang pernah asup ke ngalamar gawe gitu. Punten adalah sekali Bandung, saya Bandung. Orang Sunda Bandung nyebutnya Bandung. MRG jadi Emir. Sama bawa lama aya itu cina aya tantara sasentro cina gitu nyebutanna. Oh. Sasentro ini orang. Baik aing aslinya naon sih sasentro? Sasatro. Oh, sasatro.
kiwi cenah. Eta mah swing. Allah, teh mana Aku mau fisik wae, fisik wae saya. Aya mulu teh mah geus kanu bindir suling teh mah. Baru mah nyebut swing, anu peda aya tukang parkir. Kiwi. Lain disangka jualan gok kimi gitu. lain. Pas ieu bener ieu mah caritanya dengekeun. Ya mobilnya parkiran. Cek si tukang parkir teh. Kiwi cenah. Naon kiwi teh supir teh. Cek tukang parkir teh. Kiri gobal, eta bacos cenah gitu bang. Lain swing benernya eta mah. Teuing lieur Barinya kalau kudu kieu mah. Padahal lucu kena kimi. Swing ya itu orang mah. Terame. Aing mah. Pertama itulah ketika hayang kieu teh gitu. Loba ripuna emang jalanan hirup jelema mah gitu. Moal kaliwat tinu kasusah. Enak pengalaman Dede, papena sareng pun istri, ya. Duh, air, iya. Wah, jangan cari tanah tuh. Ibarat Romeo jeung Juliet teh mah. Juliet. Oh, Juliet. Sate. Cenah teh kabayan teh. Amun jeung Juminten mah Rohibin. Hampir sama jam cerita Dilan lah. Cuman aya urang dilanda kehancuran gitu. Dilan. Mana Dilan dulu. Geus dicukur mah dilanda. Kasep kulo loge geus kawin geus budak. Dikasih. Nah, tadi mah disebutkeun. Eta cenah mantana si Ayu Ting Ting cenah. Ayeuna kitu teh sia. Sekarang udah apa? Si Enji. Oh, ya Enji. Serok jeung Enji. Tapi ngomong ke orang, tapi cenah Enji teh balas bobo da beheungna. Rada nanti tim balas bogona mereka lain Enji mah mah. Enji leuweung urang. Pengahina we tong teh ka aing teh. Cinta ya tadi kudu diceritakan cinta. Urang barang mimiti panggil teh di SMK orang bobogohan tapi kakawin teh 6 tahun. Lamun misalkan ngirit motor orang semenang 2 tamat. 6 tahun teh. Padahal ge menang 2 pemajikan hiji budak hiji 2 pas tuh. Ari eta kawinna ka urang teu ngonan bisa. Pacan wahau. Orang dihalokeun di speaker Tapi hari eta teh urang kan teu dionang. lain orang geus dihalokeun di speaker. Urang teh teu dionang, tapi datang we dah yang dahar. Yang yang dipoto inget kan itu dipoto Lain itu. eta padahal orang geus ngomongkeun di speaker Nah, di sini katana teh naon teh? Para pemburu hajat teh. Sia mah tim ieu nan Tim UHA. tim UHA malah hajat aya. Karena seorang setiu Itu mau ke siapa ayah we. Lumayan nyate. cuma nyatena we unggul merenang karondangan teh. Lain. Meren teh. Ya. Si amplop dikosongkeun sih. Ditanya ke pamajikan ditanya ku ieu panganten awewena. Abi mah rencangan pemogetna aja nah gitu. Tanya ke pemogetna, abi mah rencangan istri aja. Atuh udah tahu aja sih. Orang pernah ditanya ku ieu, Bapai. ku indung awewena, abi mah dulur apa baget? Gitu. Abi mah budak mitohana cenah anak sok kitu sih mah. Hari tadi ditanya ku besan laki, ditanya ku non kalau awewe, ieu saha? Abi tukang organ kitu we, simpel. Mau kabelna merenya. Itu bawa rek biasa sih mau tukang rumah kabelnya. Dibawa di kabel dikilokeun bisa segitu. Lain. Hiji waktu di riung sarea, emangnya saha? Pawang hujan. Aya kene Sepeda deui wae. Sepeda deui ya. pawang hujan. Lain tiba baturan panganten tapi kapal hujan. Bener sih emang itu mah. Ikop Wah, guys. kita datang pangheulana, ditanya kuno hajat teh. Saya tukang sawan cek abi teh. Tuh sepeda deui wae. Harusnya. Oh, tino si apa? Pernah abi ngamplop sekalinya bisa eta kuno hajat. Abi teh da embung ka ciriku sarerea, abi teh ngamplop gede ceritana teh. Amplopna eusina gede teh. Eusina gede, ditulisan teh ke urang teh heuh. Mending Hamba Allah dalam kurung wahyu. Sieu mah Kawan sama baik Allah. tapi asli. Teruskeun we dino akhirat teh gitu. Mangkat ujung ilmu coba. Kode kan agama mah urang ada poe ke masa Cicing Yahudi mah ngomong agama lah. Sensor.
saling menjalankan agama ulah kita mau ulah. Jadi kumaha ini pengalaman Dede anu paling percintaan anu paling berkesan. Ayeuna rek kumaha? Langsung we kana motivasi we nama ke penonton di rumah. Bukan mah motivasi ti urangnya ke pemuda-pemuda gitu ayeuna. Ayeuna ye neangan gawe teh hese pisan pokona mah ayeuna dino siji pagawean teh gitulah. Lamun misalkan ayeuna urang geus gawe, urang teh kudu leuwih semangatna naon ningali di luar. Di luar naon ayeuna teh neangan gawe hese mawa amplop, mau kotak amal teh ya gini kan anu jadi badut teh ya. Jadi dulu tapi no memang. Kurang rewas ke seri bener. Koreja kode lah. Tapi masih makan motivasi ya serius ya mah. Nah pokoknya mah gitu lah. Intinya mah kudu leuwih semangat. Kamu urang posisi ayeuna keur gawe nya. Urang keur posisi keur di bawah pisan ayeuna keur loba kapusing gitu pagaweannya. Pokoknya mah urang ulah loba ngeluh istilahna mah, loba ngeluhna. Iya. Cerek nemah. Ngeluh teh kieu lah. Tiga kali ngomong lucu mana di grup kali. Pokoknya mah urang kudu kuniali di luar, kuneangan gawe teh hese gitu lah. Nya. Benar. Contohnya kamari kieu ngadinya. Urang rek gawe gitu. Ngipangna kana ajan teh. Itu udah suka. Kita kudu darel lah di kamar gawe. Pasti saya tahu ada pasti. Itu kamari urang rek Kita gawe. suka berangan nangan hajar. Ah, kumaha? Orang kamari teh rek gawe. Nah, rek gawe teh kan cek dede kudu ningali di luar. Heeh. Bener eta mah ningali di luar. Hujan anjir. Tur ada Heeh. untuk komentar sih. Bae nama jadi deh kudu ikhlas gitu. Tah, Sanajan BSU teh cair oge gitu lah. Biasa urang batak bari nama tenggo mahal. Ya ayeuna genep wae. Ayo kieu nya. Kumaha ka beri BSU? Ya, tanyakeun. Babat. Aku pemerintah we mah nya. Ieu babaturan urangnya verifikasi tinu BSU. Batur mah lolos. Gambar apal nu jelema make helmna? Karya nya bari suri. Nah, ini urang pas verifikasi teh zaman dulu nya bari kieu we. Kieu we enak teh. Kita lolos eta urang. Cek sana mana can menang BSU, tong sok fitnah. Ya udah, botak sudah untukmu. Botak sih enggak tahu eta. Tong sok ngaleungit itu nyawa deh. Bener. Kudu syukur urang teh ka Allah Subhanahu wa taala, urang teh dibere sakieu. Itu emang orangnya bersyukur, cuman eta Gusti Allah teu nyesakeun gitu BSU keur urang gitu. Itu bermikir ka dina yo euy. Jadi teh Urang angkat kuring we teh teu BSU teh. masalah BSU mah keun bae lah teh cair oge ya. Penting nama ikhlas we. Yo jangan ti urang mah kieu we dek. Non. Syukurilah gitu. Sanajan gaji 10 juta, syukuri daripada gaji 1 juta tidak mensyukuri. Balik.